Ayo Ayo. Tos tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Teka catur lilana perjalanan Nibka imah bah cindil Sumirat dibagiakeun pisan Abong dukun bah cindil siga nu geus nyaho yen Sumirat bakal datang poe eta nyampak geus ngalange we dina golodog bari nyuruput kopi pahit jeung ngarokok daun kawung rentang-rentang basa katempo kumanehna Sumirat keur lempang muru ka imahna belenyeh seuri nyerenge siga monyet jengkoleun. Akhirna datang oge duit aing cenah bari ngusapan kumis bodasna nu kari 8 lembar deui. Sampurasun abah cek Nyi Sumirat bari manggut rampes nyai. Nyi Sumirat terus munjungan gek diuk nya hadapan pribumi nu keur anteng sila ngajemprak. Kumaha nyai teburung hasil gawe abah teh nya bah cindil semua agul nya bah laras pisan nuhun pisan parantos ngabantosan tapi abdi ayeuna ka dieu bari sakalian menta pangjaga menta pangjaga sumuhun abah supados abdi leuwih tenang cek Nyi Sumirat bari song mere amplop nu dieusi duit sagepok. Ulah hariwang abah, tak ada hariwang. Tah yuk, tah. Bagja nyai, nuhun. Bah cindil nampanan meni haripet pisan. Hayu urang ngobrol di jero. Bisa cak-cak bodas. Cek bah cindil bari terus ngajak ka jero imah. Nyi Sumirat nuturkeun, sok tutupkeun pantonan nu rekep. Cenah bari gek diuk dina bale paranti narima pasena. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu singket ieu carita balik ti imah abah cindil teu ku hanteu Nyi Sumirat kapeutingan dara dalila di imahna bah cindil teh make dibere jampe jeung babawaan sagala dina panangkal jurig teh atuh nepi ka lembur teh geus lewat magrib teu ku hanteu tukang ojek geus eueuh kapaksa mehna lempang ngicit sorangan ngajugjug ka imahna. Harita teh Nyi Sumirat beras anjog ka astana tempat ningrum dikurebkeun teh ngadak-ngadak rai bulu pundukna muringkak asa kandel tuluy lempangna digancangan hayang buburu nepi imahna ngan pas lebah tangkal warudoyong anu sisi jalan ujug-ujug sewuk weh siga aya kalangkang bodas ngaliwat harepeunana meuni nyewuk peladak bau bangke nyegerakan liang irung telila kalayang tina tangkal waru anu doyong aya anu ngalayang bari seuri cicirhilan. Jirim anu pikasieun terus nyirorot ngadeuketan. Seot cilegedeg nangtung bari sukuna ngayangkang teu napak kana lemah. Nyegat jajalaneun Nyi Sumirat nempok kitu reg Nyi Sumirat eureun terus ngagarendeng sorangan. Wah, duh, ieu cek direntes satena.
awakna ngegibrig kasieun kesang tiis nyiruluk sakujur awak na atuh barijeng tetatap pasini deui komo barijeng tunyu tanya titi duduga peryoga mah Trila eta makhluk ngangkatkeun kadua leungeunna terus ngeyungkeun ngadeukeutan ngaragamang kawas rek nyekek beheung Nyi Sumirat. Jampe aing jampe panyinglar nurung dina jantung nuruhai dina kalilipa remet matang dina angen-angen berai padang berai caang hujud bung berang nuhurung dina jantung nuruhai dina kalilipa remet matang dina angen-angen berai padang pang mukakeun kakaremet nu aya di diri kula berai padang caang salawas umur kula. Cek Nyi Sumirat ngagalantangkeun jampe pamake minangka pamere tibah cindil bieu. Mitra kaum dangu eta Kunti nu leungeun naranggoas kukuna nu sareukeut teu kuat kieu anggur mah tuluy ngaragamang keukeuh kawas rek nyekek beheung Nyi Sumirat nyanya. Iyang tolong juri kata mah becir Nyi Sumirat lumpat ngabecir bari walah-wah weuleuh lumpat sakalumpat lampet tunggul dirarun catang dirumpak teh sanyana kabuktian ana jetruk wes sukuna najong akar tangkal kelor nu jembat ka tengah jajalaneun koleang gebruk weh awak kena labu. Iyong aduh cek Nyi Sumirat bari ngudupu ngarasakeun kanyeri awakna ti beubeut ninggang kana lemah untung teu kunaon-naon teu sewot geleyeung jurig Sundala Bolong Neng Arum ngageleyeung ngadeuketan bari angger seuri cicirihilan. Sanggeus eueuh nu dirasa nyeri kuniang Nyi Sumirat hudang rasana tasna kusewal tutungkusan anu dibawahanan ku Abah Cindil dikeluarkeun terus diamang-amang ka hareupeun eta Kunti. Jampe panyinglar nurung dina jantung nuruhai dina kalilipa remet metang dina angen-angen berai padang berai caang hujud bungbang nuhurung dina jantung nuruhai dina kalilipa remet metang dina angen-angen berai padang pamukakeun remet nu aya dina diri kula berai padang caang salawasna saumur kula. Tungguan sia wawalas kuring bakal datang deui pikeun ngala nyawa Andika. Gerung jurig Sundala Bolong teh ngoceak terus ngalayang ngagedeber ngajauhan. Mireungeuh nu dipikasieun geus ninggalkeun manehna pikeun Nyi Sumirat ngajadikeun eta salah sahiji kasempetan geusan ngabecir bari walah-wah weuleuh. Aduh, kasabrang ka Palembang balik mawa kerupuk. Sekalian jeung pempek kapal selamna. Cek Nyi Sumirat bari terus jicir ngajauhan astana Pajaratan. Mitra kaum dangu gancangna carita bari
rarampeolan teh burung nepi ka imah Nyi Sumirat teh. Terus noroktok ngetrokan panto meuni siga dalang dadan Sunaryawe nu keur nabeuh wayang. Tapi kulantaran di jero imah eueuh aya nu muka. Akhirna dor lawang panto digedoran. Sorana ngador-dor kawas Surabdi legeren nu diutahkeun tinu pohpor tantara nalika ngepung gorombolan. Apana? Buka apana? Buka panto apana? Ih, kemana tuh? Sebelum buka sebelum. Cek Nyi Sumirat ngageroan salakina oge si Seblu. Sugan aya di jero imah, tapi kekeh pantot aya nu muka. Beraraah juragan boma, malah si Seblu oge teu kapirang rongheapna. Rasmena inget yen dirina oge mawa kunci serep. Poho, pada ente mawa kunci. Cenah bakat gugugup meureun meuni ka pohoan. Sanggeus kudak kodok kana jero tasna ceg kunci kacekel celtrek panto dibuka. Blus mehna ka jero. Gebruk panto ditutupkeun deui ti jero. Na atuh mitra. Barang manehna malikeun awakna basareng senulakan panto. Ada gebeg teh mehna ngagebeg satakar kabeg. Kusabab katempo di ruang tengah siga aya awewe ngajanteng bari nukangan dirina. Eta makhluk nangtungna telajim jeung batur semu ngalayang malah sakapeung gagaleongan kawas seuneu obor nu katebak ku angin. Hiuk aya angin ting hariuk minuhan rohangan imah. Buk eta jirim anu panjang ririaban ngarumbai sakapeung nembongkeun tonggongna anu bolong gorowong. Bajuna bodas semu kuleuheu siga barlok ku taneuh beureum pajaratan. Nyi Sumirat beuki calangap basa katempo eta awewe teh siga keur mamangku oroh. Gilak Nyi Sumirat ngagilak malik kana lawang ngan oroh kaya. Basa rek muka kunci panto bet pageuh. Niat rek kaluar, arek jicir, rek minta tulung ka tetanggana, tapi kunci teu bisa diobahkeun. Dina kaayaan anu samodel kitu kadenge eta awewe teh siga keur ngayun ambing anak-anakna. Ngayun ambingkeun orokna nu keur diais ku dirina. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten saena sareng lucuna. Abdi teh ayeuna gaduh hiji boneka teu kinten saena sareng lucuna. Ku abdi diajukan acuna sae pisan teu kinten saena sareng lucuna. Ngadenge kitu Nyi Sumirat inget deui kana barang pamere ti Abah Cindil teh. Hatena rada regreg meusan. Kawani mimiti marangan kasieuna. Lila jadi ilang. Terus namah malik deui. Kojengkang manehna nyampeurkeun geus deukeut eta jurig teh tuluy ditoel pundukna bari pok ditanya. "Hei, ari anjeun teh saha aya di imah kuring?" cek Nyi Sumirat. Sanajan kitu ari hate leutik nama angger dagdigdug teu karuhan. Mitra kaum dangu lalaunan eta awewe ngaliuk. Nah atuh anda breh teh eta awewe beungeutna pikasieun pisan. Dekok siga coet irungna sumpung tinggal iliangna wungkul berjeng aya bilatungan kaluar sababaraha siki. Letahna nu ngelel dias ku getih segera nyalak kecelakaan teureun-eureun maseuhan beungeut orok neuker di aisna.
sikikik eta jurig teh seri nyikikik mata kukurayeun bulu punduk nyentarkeun hate sing sah wae nu gadengena jeung sing sah wae nu nempona. Saha maneh ngaganggu kuring wae. Saha? Cek Nyi Sumirat. Teu burung sieun ari geus nempo si ma eta jurig mah. Ngaing ngerum bea. Ngongengayan ngongea. Ngongengayan ngongea. Mitra kaum dangu. Ceuk eta jurig bari seri cicir hilan deui matak sieun matak getir. Na atuh mitra. Jung orok nu keur diaisna teh dijungjungkeun ka luhur ku leungeun katuhuna. Tuluy lalaunan diturunkeun ka handap dideketkeun kana sungutna anu geus calawak. Ngan blam we. Orok nu keur tadi diais diteureuy buleud-buleud dikeramus atuh goak bae Nyi Sumirat ngagoak nu antukna ngalanggerek maehna terus kapiuhan teinget di bumi alam. Geus kitu mah las bae eta jurig Kunti Sundal Bolong teh tuluy ngaleungit dibarengan ku sora nu cicir hilan ditema ku sora anjing nu babaung lapat-lapat ti kajauhan. Manuk koreak bating kareak sit kuncuing kawas nu manting. Seor sora angin pating saleor ngubeng di jero rohangan imah juragan Boma dina mangsa harita. Nu akhirna dina kaya Nyi Sumirat anu masih keneh kapiuhan. Jep we segala didengean teh jempek. Teu kadenge nanaon deui nu nyasangan saukur sora jangkrik jeung cari cangkas anu patembalan jeung balabaturna. Ditema ku sora toke dina luhur sisiku imah. Jelegur sada guludug di kajauhan pating jelegur barasat cahya kilat babarasatan. Geus kitu mah ngan gerbae hujan badag turun masihan suhunan caina kawas nu dibahekeun ti luhur langit. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna rebun-rebun keneh panon poe oge can meletek pisan nu biasa mere cahya ti belah wetan. Ieu mah ngan masih keneh beureum Sumirat lir kingkilaban nyangan langit. Dina kaayaan kitu tangtuna baris mawa harapan anyar keur sakabeh makhluk nu kumelendang di alam dunia mah. Papadut nu kandal nyasakeun cermis nu agarendang dina tungtung dang daunan tingkar celak murag masihan endahna alam lembur dina mangsa harita. Sora hayam raongkong korongok patembalan ngahudangkeun panggeusi lembur sangkan gewat sacabakna. Dina kaayaan kitu di imah juragan Boma nyampak Nyi Sumirat kakarak eling dina kapiuhanana. Malah mah harita oge nyampak keur dirariung. Didinya aya juragan Boma si Seblu nu jadi badegana teh. Teu cukup ku kitu harita oge nyampak tatangga-tatanggana anu imahna kawilang deukeut jeung imah juragan Boma. Nyah panon Nyi Sumirat beunta awakna asa nyeri asa pasiksa. Kulisik bae ngulisik. Tah geuning
Geus eling ayeuna mah tahu. Aya naon atuh ieu teh Den? Cek hiji kolot nu ngaranna Abah Tarman. Nu ngajak dipentat tulung ku Juragan Boma. Pikeun narekahan nu jadi pamajikanana. Oh, naon nu karasa teh Den? Kunaon atuh ieu teh? Cek Bah Tarman deui bari mencetan ramo jeung leungeun di Sumirat. Aduh, aya naon ieu teh apana? Geuning loba jelema. Cek Nyi Sumirat teh malire kana pananya Abah Tarman. Ret meh ngaretan ka sakabeh jelema nu aya di dinya. Ret deui ka salakina. Ibuna teh kunaon atuh? Basa apa balik nyampakeun ka piuhan. Bari lila deui ka piuhanana oge. Aya naon tuh aya naon? Kunaon ibuna? Apa teh keur peuting teh dibaturan ku si Sablu mantas ngarulis pabrik helaran nu aya di kampung Cimenga. Tah, balik tidinya nyimpang heula ka imah si emak nyusulan Aripek teh. Ibuna teh ka ditu cenah eueuh nya. Natas di mana atuh? Nu matak apa balik ari nyampak ibu keur ngajoprak di tengah imah. Beri teh inget bumi alam kapiuhan. Aya naon atuh ieu aya naon? Natas di mana atuh ibuna teh sabenerna? Nya apana? Ibu teh di ditu teh atas mata syariat. Mata syariat di mana? Tinu bisa. Ya, balik tidaknya teh kepentingan. Basa ngelewatan kuburan papanggihan jeung nu kararitu sieun Nyi Sumirat teruskeun omonganana sabab kaburu nempo Juragan Boma ngantelkeun curug kana bibirna mere isarah di tah jempe. Geus. Geus we. Geus we heula nerangkeunna malah ayeuna mah tenangkeun we heula ngarah tereh cager. Seblu. Mangga Juragan. Mawacayeun teh panas ka dieu ju. Ceuk Juragan Boma kasih Seblu. Kumaha witaca naeur Juragan? Atuh nya taeur heula. Mangga Juragan. Mitra Nyi Sumirat dipayang, dipangku di bawah asup ka jero pangkengna. Syukur atuh ari tos sadar deui imahnya. Hayu atuh barudak urang marulang. Da can mandi acan ieu teh. Hapunten we atuh nya. Aki bade teras mulih we. Itu hayam tacan di Paraban. Katambi bade teras ka kebon ieu teh Juragan. Oh gatuh Ki, nuhun atuh nya Ki. Hampura geus ngariweuhkeun barea. Cek Juragan Boma bari terus keluar merong ka sararea. Teu sawios Juragan, udah sakedahna urang papada manusia kudu silih tulungan. Komo bari jeung masih keneh batur salembur mah. Geus kudu kitu kawajibanana. Hayu atuh. Keke heula Ki yo. Keur meuli bako yo. Cek Juragan Boma bari ku seueur ngodok kantong baju kampret. Song ngasongkeun duit salambar. Oh, sawios entong teh nun, entong teh. Wios da sakedahna urang silih tulungan. Tenan naon lagi. Ya, nam. Lumayan keur meuli ududeun ya sok tampa-tampa tong era-era. Cek Juragan Boma bari ngalepen duit kana kantong baju kampret Bah Tarman. Mending kitu kadah we atuh nun. Atuh nun agan. Ya sami-sami. Mitra kaum dangu. Sanggeus Nyi Sumirat katempo cenghar deui pulih deui kasadaranana nu area di dinya tuluy narungtutan baralik. Ari Juragan Boma abus deui ka pangkengna arek nempo pamajikanana. Telila kurunyung si Seblu nerojol bari mawacayeun teh panas sagelas. Mangga Juragan. Nya sok tunda di dinya. Mangga agan, mangga. Maneh ke wanci pecat sawah duayana anterkeun obat pare ka Cikonengnya. Mangga agan. Sekalian balikna toong sawah. Nu aya di pamatang Kanyere tebungan Mang Oho di ditu nya. Mangga agan, mangga. Lamun aya naon-naon beja ade ka dieu sabab ngadenge beja mah tadi subuh.
sawah nu di pamantang Kanyere teh kabanjiran. Walungan cigarugak caah. Mangga sun destokan pisan mangga. Tembal sesebulu bade terus keluar ti kamar dulunganana. Teh poho nutupkeun deui panto di luar. Mitra kaum dangu di jero pangkeng kari ukur duaan. Nyata Nyi Sumirat jeung salakina. Sanggeus nginum cen teh panas pok Nyi Sumirat kedal carita. Aduh, iya apa na? Ih. Cenah bari sababaraha kali bibiri-girigan. Enak kumaha mimitin atuh ibuna. Nepi ka kapiuhan kitu. Juragan Boma mimitian tumanya. Atuh geus kitu mah dedak-dak dicaritakeun ku Nyi Sumirat ti awal nepi ka akhir. Ditetek teh nu kaliwat. Ngan henteu we dibejakeun maehna tas timah bah cindil mah. Malahan caritaanana oge loba keneh bohongna tibatan benerna. Maehna ge boga rasa ka sieun mah, sieun katohyan kagorenganana. Ari Juragan Boma ukur unggut-unggutan bari ngerung-ngerungkeun halisna. Nya sok atuh. Ayeuna mah istirahat heula ampe buburu jam-jam. Ceuk Juragan Boma bari ngusapan rambut Nyi Sumirat. Wanci petingna keur meujeuhna caang bulan malah mabra pisan peting harita mah. Bubuhan meneran nincak purnama. Cekas bengras tetenjoan oge kawas ti beurang bae. Langit lenglang bersih taya aling-aling nu ngahalangan. Kakayon oge nu dikajohan bae nu katenjo peuluk maleuk-meuk teh. Ari nu diburuan mah kembangan jeung tatangkalan minangka yuh-yuh lembur sidik pisan runggunukna malah tetelak kalangkang ditungkulanana. Komo lamun sebari gahaja di wawa asma. Lembur linduk si gunung. Imah panggung bating parentul yang hadapan buruan nulaga kagademblang. Pagarna tutuhanana pepelakanana kekembanganana nu marangkakna es nu matak hegar. Dina kaayaan kitu. Ilaharna mah haneuteun. Kadenge jigrahna sora barudak arulin nu lumpatan di buruan, ucing-ucingan atawa ukur ngudag-udag kelangkangna sorangan. Tapi harita mah cep jempling paripurna. Sasatna teu kadenge sora ganggang acan. Ti sore keneh barudak mah geus dihiap-hiap ku indungna cenah ngarampi. Dising-singan ku jurig cenah. Kamari cenah itu juragan istri. Kapiuhan cenah di imahna gitu. Beja beja teh. Cenah eta diteangkeun cenah ku jurig. Jeung nyana di dareupna turun indung peting teh. Aya nu hirup dina wang-wangan maranehanana. Aya jirim tan katinggalan tapi karasa ayana asa ring kangan ngadodoho ka unggal buruan. Jurig kuntilanak sunda borong neng erum teh. Mitra kaum dangu pon kitu deui nu kaalaman ku Nyi Sumirat dina mangsa harita. Barang wanci geus asup ka peuting minangka wanci nu henteu dipikaresep pisan ku manehna. Sabab wanci peting mangrupakeun wanci dirina bakal nyang hareupan deui hal-hal nu pikasieun. Masih keneh inget eta kunti nyarita bari ngirung netelahkeun dian dirina teh neng erum. Awewe nu jadi maruna baheula nu geus ditandasa ku manehna ku jalan diteluh. Ras teh inget mehna geus dibere jimat paku ubah cindil. Sanggeus dirasa aman teu aya salakina jeung kabeneran oge siseblu harita teh can balik. Tayohna mah sabada ngalaksanakeun parentah ti Juragan Boma nu tadi beurang ditahan mehna mariksa sawah terus teu balik tapi milu meuting di lembur pamatang Kanyere di imah Mang Ohod anu sok purah ngurus sawahna Juragan Boma. Mitra kaum dangu geus kitu mah teu dilakeun deui gawat Nyi Sumirat ketrek nancepkeun paku luhureun erang-erang panto hareup jeung panto kamarna. Geus aman sugan ayeuna mah. Mulai deh jurig anu asup ka imah. Cek Nyi Sumirat ngagarendeng sorangan.
Gek mehna diuk di tengah imah bari ngalamun. Tapi telila kusabab karasa hayang kacai ataupun yang hudang muru ke kamar mandi. Sup ke kamar mandi, Panto ditutupkan celetrek di kuncian di jero. Sasarina getara kunca kunci gitu. Komo ieu mah keur sorangan di imah. Tapi kusabab nah tu mitra ari paralak teh Panto kamar mandi siga anu maledo ku keusik meuni paparalakan. Lain keusik meureun tapi kawas di auran ku taneuh kuburan. Ngadenga kitu sakadapan nya Sumirat ngajantang bari mikir. Satunya kumaha nih maledo kamar mandi batur. Didorong kurasa kapanasaran. Panto kamar mandi kuncina dibuka tuluy brai lalaunan. Red ka kenca, red ka katuhu, tapi eueuh sasaha. Keusik atawa taneuh kuburan nu dibaledogkeun kana Panto ge eueuh sakeprul-keprul acan. Geus kitu mah kusabab beuteungna karasa mulas akhirna mah ngelehkeun rasa sieun supaya asup deui ka kamar mandi cetrek Pantona ditulakan deui. Ngan karek oge cingogo kadenge aya sorangan heos dibarung ku seuri jeung nyebut ngaranna meuni asa nompo pisan kana ceuli. Sumirat. Sumirat. Mitra kaundang eta sora pundah pindah sakapeung diceuli kenca sakapeung diceuli katuhu pokona mah bener-bener ngaganggu pisan pikeun Sumirat mah. Aduh, naon dia tuh ieu teh? Pan geus ditumbalan paku ti Abah Cindil. Manya arwah si Rum datang dari mah ka aing. Gerentes satena tina awaing ku rasa sieun anu geus kaliwat saking. Jadi timbul rasa keheul. Kawanina ngandelan asa jengkel bet diganggu wae. Sareukseuk. Sanggeus rasa mulasna leungit tuluy kaluar ti kamar mandi. Sanajan asa aya nu nuturkeun oge bener we. Kolebat siga aya kalangkang bodas nembus tina tembok dapurna. Salangsang ujug-ujug bau getih meuni hangru. Bauna naon atuh ieu teh? Meuni hangru kieu ieu. Cek nya Sumirat bae nutupan irungna ku leungeun kenca. Teu kuat ku bauna. Red ngaredet ka pojok bale goah. Nah atuh ngan gebeg we manehna ngagebeg satekar kabeg. Kusabab katampo aya awewe nu keur nangtu ngabeleugedeg. Bajuna bodas bangun loba getihan. Buukna cewig-wig ngeriwing kiwik. Percis siga nu keur di tengah imah. Basa penting kamari teh. Ibuna, buka Panto. Mitra kaum dangu hadena. Dina kayaan kerurit kitu teh juragan Bomah datang ngaturakan Panto. Atulas eta kunti teh terus ngaleungit teuing ka mana. Plong hatanya Sumirat meuni ngemplong atuh pisan. Meuni asa ditumpu umur. Bertek meh lompat ka hareup brai Panto hareup dibuka. Aduh, apana kemana we atuh? Tadi ibu diudag-udag sundal bolong. Cek nih Sumirat bari kagabruk salakina. Tas aya uruskeunna ibuna. Itu sawah nu aya di lembur kidul kabanjiran. Anak kurang atuh eta teh. Ih, madukanan diudag-udag gunti naon sundal bolong naon. Ih, sundal bolong. Ih, kunti. Juragan Bomah oloh ka sakadapan. Terus nungtun pamajikanana dibawa ka rohang tengah. Ai ka dieu atuh ka jero tutupan pantona. Ketungguan. Mitra kaum dangu kojengkang juragan Bomah ka dapur nyokot cai song diasongkeun ka Nyi Sumirat. Sanggeus dibere nginum mah rada tenang meusan. Nyapana? Bieu teh di kamar cai aya nu ngawuran taneuh kana Panto, tapi ari pek ditong teh daunna naon?
Terus basa ibu keluar ti kamar cai eta mangan jelegedeug wae aya jiri anu ngajelegedeug pikasieun rambutna ngarumbay panjang bajuna bodas kuluh kalotor bari jeung loba getihan ih Ceknya Sumirat nyarita nu tadi ke halaman. Kutan juragan Boma bangun rewas campur heran terus mana ngagerentas dina jero hatena. Bener jika nama curi nengerum anu sekolahna kungsi ngadatangan imana jika nakir penting kamari oge curig nengerum bepalang siang bawa baku nu tadi oge curigna pemajikan aing moal gitu apaleun nengerum kungsi dikawin ku aing tapi dari nyawon nama manehna teu barang tanya sugan bete nyawon genteuing lah di mana nyawon oge dan nengerumna oge geus taya di kieuna piraku jeung ajung jurigan mana-manan cek kerentas juragan Boma di jero hatena bari pok kedalisan kanu jadi pamajikanana nya geus atuh ayeuna mah urang istirahat we heula lah teu kudu loba pikiran cek juragan Boma bari nyangke Nyi Sumirat dibawa ka jero kamar. Mitra kaum dangu peting beukeun nyarele karita teh geus rek maju ka tengah peting kira pukul jam 11:30 leuwih boah di luar kawas tadi meuni jempling teu kadenge nu hitut-hitut acan nganu rame teh sora bangkong kangkang kongkong jeung sora caricang kasungkul nu patembalan jeung ngingkrikna sora jangkrik patema jeung sora ciang-ciang kawas nu keur midangdam nambahkeun pikeun keur nu borangan mah. Nah atuh bari jeung teu kanyahoan duka datang ti mana ujug-ujug aya haseup bodas asup tina erang-erang jendela pipir kamar Nyi Sumirat jeung juragan Boma saresep eta haseup asup kana ragana Nyi Sumirat Trila gurinjal Nyi Sumirat anu geus sababaraha jam sare tibra di sagigireun salakina ngagurinjal kuniang cengkat diek diuk dina luhur isbang berai panuna beunta katempona teh asa kubeda tetepna buringas semuhurung bari rutret ka juragan Boma nu anggar sare nyegrek malah mah kerekna oge meuni ngaguher gegelegeran Trila Nyi Sumirat nu jiga keur kasandingan teh turun tina enggon sarena raket muka pantok lalaunan katayap tuluy kaluar ti mah tanpa dikanyahoan ku salakina. Mitra kaum dangu barang kaluar ti buruan imahna terus meh ngagidig lempang siga anu mawa lengkahna ditembak ku sora anjing anu ting jeregu bari jeung anu pating cungung sagala ditembak ku sora jangkrik cari cangkas dialokan ku sora londok di kebon ganyong nu kadengengan ukur blag-blig na wungkul sora dampal sukuna nincakana lemah. Nyi Sumirat lempang katebeh kaler karales terus ngarales jirimna kateleg ku pengkolan nu rada seukeut jalana mudun kahandap nembus beleg-beg poekna wanci peuting dina mangsa harita. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina
dibuka gunung ngaliwat anu weruh kasemuna, anu apal kabasana, anu rancigas ransana, anu rancage hatena. Kembang pinetik sinabaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios.